Wulidal habibu wa khaduhu mutawarridu wan nuru min wajanatihi yatawaqadu madal kakasi cahya mekar gumelar damis nalir kembang rosnunan beligar hurung mancur cahya palipis jungjunan sakuriling bungking caang narawangan wulidal habib wa misluhu la yuladu wulidal habib wa khaduhu mutawaridu tasmadal kasih lir inten berlian taya bangsa indah nanyong colang pisan medal kakasih cahya mekar gumelar damis nalir kembang rosnunan beligar wulidal ladzi laulahu ma ushiqan naqa kalla wala dhukiral hima wal ma'hadu dipedalkeun kangjeng munte dipedalkeun tanahna qotang tu pada notolerkeun Mekah sepi sajarah moal nataan jeung Ka'bah ngalengis ngajentul sorangan wulidal ladzi laulahu ma dzukirat Quba aslan wala kanal muhasabu yuqsadu dipedalkeun kanjeng munte dipedalkeun tanah Kuba moal pada nyaritakeun jeung muhasab deket minare simpe jalma-jalma moal aya nu malire hadzal wafiyu bi'adihi hadzal ladzi maqaduhu ya sahibus nun amladu tah ieu kasih nutuh satia carios sareng bukti tarasulaya pangadegna dahan lempai kaanginan keureut sieup angkat lin macarna angan hadzal ladzi khuliqat alaihi malabisu wa nafaisun panadiruhu la yujadu tah ieu teh kanjeng nanu dianggoan
sami cecendet mendek kiara hadzal ladzi qalat malaikatus sama hadza malihul kauni hadza ahmadu tahiyanu nyararios malaikat di langit ieu pangmanisna telempat sakuliah alam Ahmad kakasihna budi luhung ahlak teu aya cacadana ingkana mujizu Yusufin biqamisihi tallahi dal mauludu minhu azyadu Nabi Yusuf kasep tayanun nandingan saantero alam gemisna nyaksian demi kanjeng ka Nabi Yusuf nggulan saksi mapa siang taya kalangkangan au kana Ibrahimu atiya rusdahu tallahi dal mauludu minhu arsyadu kanjeng Nabi Ibrahim dipaparinan istiqomah demi kanjeng mah langkungan Isra Mi'raj hiji mukjizatnya kapan kanggo kangjeng ka para rasul ngunggulan ya maulidal mukhtari kam laka min sana wa madaihim ta'lu wa dzikrin yujadu maulid nabi anjeun bagaya kamayangan anjeun poe anu pinuku sanjungan kacatur ka awun-awun pamujian koncara ka mana-mana pangalaman ya asyikin natawallahu fi hubbihi hada huwal hasanul jamilul mufradu hejal ma'anu banget kapeng-peongan hayo gera mabok cinta kanjungjunan sabab taya kaendahan nu sejati nu nyong colangan wungkul di kanjeng Nabi summa salatu ala nabi Muhammadin fi kulli yaumin waliyin wa mujaddadu mugi rahmat salam
salam kajungjunan kula warga sahabat kawalatraan dina saban poe anu geus kaliwat jeung nu bakal nepi ka poe kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik